Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha sadayana darama? Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina paenang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng ditebihkeun tina mamala. Mamala anu ayeuna nuju narekab. Nyaeta naon cenah? COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 sing engal ical di alam Indonesia nya, khususna umumna di alam dunia. Sabab mamala ieu narekabnya, narekab saalam dunia. Mudah-mudahan sing ditebihkeun sadaya. Anu teu damang, mudah-mudahan sing engal damang. Sareng tiasa aktivitas sabihara bihari deui. Kamari tah urang ngabahas ngeunaan kalimah nyaeta ngeunaan fungsi kalimah. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan wanda kalimah. Namun sateu acana urang ngabahas ngeunaan wanda kalimah, urang kedah terang heula tujuan pangajaranana. Nyaeta tujuan pangajaran wanda kalimah satuntasna diajar siswa dipiharep sangkan mikawanoh sarta maham kana rupaning wanda kalimah sarta bisa ngalarapkeunana dina bahasa Sunda sapopoe boh lisan janten dengan ukur lisan wungkulnya tulisan ogenan kedah urang kedah biasa sabab bahasa lisan benten sareng tulisan secara digambarkeunana. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan naon tadi teh wanda kalimah. Kamari tos dijelaskeun yen dina kalimah teh aya nu disebut fungsi kalimah, wanda kalimah, teras warna kalimah, aya ogena anu disebat wangun kalimah. Nya. Tah naon atuh nu disebut wanda kalimah teh? Wanda kalimah nyaeta ragam kalimah atanapi jenis kalimahnya. Jadi ragam tuh dina kalimah ogenan aya ragam. Jadi rupa-rupa jadi seueurnya. Nyaeta aya nu disebat kalimah sampurna sareng kalimah teu sampurna. Nya. Terus aya nu deui nu disebat kalimah transitif sareng intransitif. Aya deui nu disebat kalimah aktif sareng teu aktif. Kalimah langsung sareng teu langsung. Teras naon deui? Refleksif sareng resiprokatif. Jeung aya deui nya jeung sateu acana urang ngabahas sadaya, ayeuna urang ngabahas heula ngeunaan kalimah sampurna sareng kalimah teu sampurna. Oh hiji-hiji bae heula nya. Kalimah sampurna nyaeta kalimah nu ngabogaan jejer subjek jeung caritaan predikat. Tok nya. Jadi kalimah anu sampurna teh tos we kalimah nu ngabogaan jejer sareng caritaan. Ngeunaan objek sareng keterangan mah eta mah kalebet lamun dibutuhkeun. Nya. Jadi kalimah teh aya nu ngan ukur jejer sareng caritaan, aya nu ditambihan ku pangrandap atanapi subjek, aya nu ditambihan ku objek maksud teh. Aya nu ditambihan ku keterangan eta sami nya kalimah. Janten kalimah sampurna mah kalimah anu ngagaduhan jejer sareng caritaan. Eta tos sampurnanya. Contoh. Neng Wiwin geulis. Neng Wiwin eta jejer. Geulis caritaan. Ieu kalebet kana menilik kana warna nama ieu teh kalimah sifatnya. Neng Wiwin geulis. Neng Wiwin jejer geulis caritaan. Nah, eta ngukur dua, eta teh kalimah sampurnanya. Terus
Kang Maman meuli pindang. Kang Maman jejer meuli caritaan. Nah, tapi lamun Kang Maman meuli, nah eta teh acan tuntas kalimah nanya. Jadi kedah ngangge pangrandap atanapi objek. Kang Maman meuli pindang. Jadi kedah Kang Maman meuli pindang. Nah, kedah aya objekan eta mah nya. Anu di luhur mah teu kedah. Misalkan Neng Wiwin geulis. Teu kedah Neng Wiwin geulis diteraskeun nya atanapi teu kedah. Tapi anu kadua mah kedah ngangge objek atanapi pangrandap. Kang Maman meuli pindang. Jadi kedah ngangge meuli pindang, kedah aya pindangannya. Barudak keur maca buku. Barudak jejer keur maca caritaan buku pangrandap atanapi objek di perpustakaan eta kalebet kana keterangan. Sabab ngangge di ngangge kecap pangantetnya. Barudak kecap pangantet. Barudak keur maca buku di perpustakaan. Barudak jejer keur maca caritaan buku pangrandap di perpustakaan nyaeta keterangan. Janten tiasa ngan ukur jejer sareng caritaan wungkul nu disebat ieu teh sampurna teh nya. Tiasa ngangge pangrandap, tiasa oge ngangge pangrandap sareng keterangan. Ayeuna teraskeun kalimah anu teu sampurna. Ai kalimah teu sampurna mah nyaeta kalimah anu henteu ngabogaan struktur jejer caritaan pangrandap jeung keterangan. Janten teu aya eta teh nya. Kalimah teu sampurna ngan saukur ngabogaan jejer wungkul, caritaan wungkul, pangrandap wungkul atawa atanapi keterangan wungkul. Dina kalimah teu sampurna aya bagian-bagian kalimah anu dileungitkeun. Umumna mangrupa respon tina kalimah samemehna. Eta sababna kalimah teu sampurna teh disebut oge kalimah penggelan anu teu bisa dilepaskeun tina kalimah samemehna. Contona indit. Nah, indit. Kudu nama aya kalimah sejena nya. Jug maneh indit. Atana jug maneh geura indit. Nah, jadi maneh geura indit. Eta maneh berarti jejer, indit berarti caritaan. Kusabab dihilangkeun dipenggel jadi indit. Balik yuk. Atanapi duka atuh. Gampang pisan. Eta jadi aya kalimah anu dihilangkeun. Atuda hujan. Abdi teu balik. Atuda hujan. Abdi teu balik kamari teh. Atuda hujan. Nah, gitunya. Iraha sumping. Iraha anjeun sumping ka dieu. Nah, gitunya. Jadi aya kecap aya kalimah anu dileungitkeun. Nah, eta kalimah teu sampurna. Jadi kalimah teu sampurna mah cekap ku indit. Balik yuk. Duka atuh. Gampang pisan. Atuda hujan. Iraha sumping. Nah, etanya contona. Teras ayeuna urang teraskeun kana kalimah aktif. Tadi sampurna sareng teu sampurnanya. Kalimah sampurna nyaeta kalimah anu ngabogaan jejer sareng caritaan. Objek sareng keterangan eta mah mangrupa lamun dibutuhkeun nya. Anu teu sampurna nyaeta kalimah anu ngabogaan jejer wungkul, caritaan wungkul, keterangan wungkul, nu wungkulnya. Jadi teu aya jejer sareng caritaanana. Ayeuna kalimah aktif. Kalimah aktif nyaeta migawe. Kalimah anu caritaanana nuduhkeun kalakuan milampah. Ari jelema jadi palaku. Contona ijem meuli baso. Kang Ujang keur ngumbah motor. Nuduhkeun kalakuan milampahnya. Jadi nyi ijem
meuli baso. Jadi nu keur meuli baso teh nyaeta Nyi Ijem. Mang Ujang anu ngumbah motor teh nyaeta Mang Ujang. Nah, nya Mang Yana melak tangkal cau. Budak jeung barudak keur maca buku di perpustakaan. Nya. Tah eta sadayana kalebet kalimah aktif nya sabab ngalakukeun pagawean nya. Ayeuna teraskeun kalimah teu aktif. Pasif nya sanes teu aktifnya pasif. Lalawanana nya. Kalimah pasif nyaeta dipigawe, nyaeta kalimah nu caritaanana nuduhkeun kalakuan kapilampah jejerna jadi pangrandap. Jejerna jadi pangrandapnya. Contona baso dibeli ku Nyi Ijem. Kade ulah baso dibeli ku atanapi baso meuli Nyi Ijem sanes kitunya, tapi baso dibeli ku Nyi Ijem. Nah, jadi digentos tadina meuli janten dibelinya. Motor keur dikumbah ku Mang Ujang. Sanes ngumbah Mang Ujang tapi motor keur dikumbah. Tanya janten dibalikeunnya. Tadi mamah Mang Ujang ngumbah motor, ayeuna mah motor keur dikumbah ku Mang Ujang. Tangkal cau dipelakan ku Mang Yana. Tangkal cau dipelakan ku Mang Yana. Dipelakeun, sanes dipelakannya. Buku keur dibaca ku barudak di perpustakaan. Janten sanes barudak heula nu diserat ti payun, tapi nan buku heula nya. Tapi sadayana oge tiasa janten jejer. Objek gen saleresna mah tiasa dijantenkeun jejer sabab kecap barang gitunya. Sabab nu namina subjek salawasna subjek atanapi jejer salawasna kedah kecap barang. Tata kelar kecap pasif tadi aktif nyaeta migawe pagawean ayeuna mah nu dipigawe. Kalimah pasif mah nyaeta kalimah anu caritaana nuduhkeun kalakuan kapilampah. Kurang teraskeun ayeuna kana ragam kalimah naon. Tah ena mah transitif jeung kalimah intransitif. Kalimah transitif nyaeta kalimah nu caritaanana mangrupa kecap pagawean anu mikabutuh objek. Tah ieu mah mikabutuh objek. Jadi kalimah transitif mah kedah ngabogaan objek. Lamun teu ngangge objek berarti lepatnya. Ai intransitif mah kalimah anu teu kudu make objek. Ieu mah kudu. Hartosna kudu teh. Kudunya. Amun teu ngangge teh berarti sanes kecap transitif. Contona yayah meuli baso tahu. Yayah jejer meuli caritaan baso tahu eta objek atanapi pangrandapnya. Bapa ngala lauk. Bapak ngala. Eta kirang pasnya. Bapak ngala. Jadi kedah ngangge lauk. Di balong mah eta sanes kalebet kana pangrandapnya, tapi kalebet kana keterangan. Jadi bapak ngala lauk di balong. Itunya. Mang Yayan keur maraban hayam. Mang Yayan eta kalebet kana jejer, maraban kana caritaan, hayam eta kana objek. Misalkan di kandang eta kana kalebet kana katerangan. Nah, janten nu disebat kalimah transitif teh nyaeta kalimah anu merlukeun objek. Misalkan lamun yayah meuli. Cik, eta raos teu? Teu nya, janten kedah aya baso tahu. Misalkan yayah meuli es. Yayah meuli baju, tiasanya. Jadi amun yayah meuli kedah diteraskeun. Ayeuna kalimah intransitif.
intransitif. Kalimah intransitif nyaeta kalimah nu caritaanana mangrupa kecapagawean anu teu mika butuh objek atawa panglengkapnya. Jadi teu mika butuh objek eta mah kuring diuk. Kuring diuk. Diuk emok biasanya, tapi kuring diuk. Eta tos kahartos etanya. Kalimah eta tos kahartos kuring diuk. Sabab nu diuk mah kitu salawasnanya. Nyi ijem keur mandi. Nah, nyi ijem oge tak ieu genan tekantos ngangge objek. Sabab tos ngartos nu kumaha nu keur mandi teh nya. Kang Ujang nangtung. Kang Ujang nangtung. Tah diburuan mangrupa kalimah mangrupa kecap keterangannya. Keterangan tempat. Janten kalimah transitif teh nyaeta kalimah nu caritaanana mangrupa kecapagawean. Kuring diuk, diuk berarti kan migawe pagawean. Diuk. Terus nyi ijem keur mandi, Mang Ujang nangtung di buruan. Nah, eta kalimah transitif. Intransitif. Intransitif nyaeta kalimah anu ngabutuhkeun objek, nu kudu ngabutuhkeun objek. Ari intransitif nyaeta kalimah anu teu merlukeun objeknya. Terasa-terasna. Wanda kalimah teh naon deui? Refleksif. Wanda kalimah nu kaopat nyaeta refleksif. Nyaeta sareng kalimah resiprokatif. Naon cenah refleksif teh? Kalimah refleksif nyaeta migawe maneh, migawe keur dirina sorangan. Kalimah anu caritaanana nuduhkeun kalakuan malindes tumiba ka diri sorangan. Contona kuring si duru hareupeun hawu. Nah nya, kuring si duru malindes ka diri sorangannya. Atanapi Mang Salhiam maehan maneh. Maehan maneh. Bunuh diri maehan maneh teh nya. Atanapi kuring keur mandi. Tah eta ogenan kalebet kana refleksif. Atanapi kuring keur nyisiran. Nah, biasanya kuring keur nyisiran. Eta tiasa oge nya sabab keur migawe keur diri urang sorangan. Beda jeung misalkan kuring keur nyisiran ucing. Nah, atanapi kuring keur nyeusehan. Tah, lamun kuring keur nyeusehan lepatnya. Sabab sanes keur ngalakukeun keur diri sorangan. Sok sanajan bajuna baju urang gitu. Tapinan urang keur mersihan baju. Tah, ayeuna nu tarasna nyaeta resiprokatif. Resiprokatif nyaeta silih bales. Anu kalimah anu caritaanana nuduhkeun kalakuan silih bales. Contona Rudi jeung Adji keur silih simbeuh. Rudi jeung Adi keur silih simbeuh. Nah, jadi Rudi jeung Adi teh keur silih simbeuh, pas simbeuh-simbeuh. Jadi pamiki lepat. Rudi keur nyimbeuhan Adi. Nah, eta mah sanesnya. Jadi benten maknana. Terus aya deui Rina pakaleng-kaleng jeung Rini. Nah, jadi keur pakaleng-kalengnya. Rina pakaleng-kaleng jeung pakaleng-kaleng teh silih cekel kitu nya. Nah, atanapi misalkan Rina keur nyekelan Rini eta mah sanesnya, sanes resiprokatif. Nah, janten nu disebat kalimah refleksif nyaeta kalimah anu migawe keur diri sorangan. Sedangkeun kalimah resiprokatif nyaeta kalimah anu sifatna pabales-bales, silih bales, silih udag. Geuningan aya istilah paanteur julang, silih anteurkeun. Eta nya paanteur julang. Terus naon deui? Kalimah langsung sareng kalimah teu langsung. Kalimah nanya. Kalimah langsung
nyaeta kalimah langsung nyaeta kalimah anu langsung niru atawa nyutat omongan anu nyarita dina wangun kalimah. Cutatan tina tulisan paguneman atanapi atawa drama. Atawa nu nyarita jeung omonganana teh ditandaan ku titik 2. Antara anu nyarita jeung omonganana teh ditandaan ku titik 2. Tah eta lamun dina drama. Ari kalimah langsung aya dina jero kenteng, kekenteng teu nya. Kalimah langsung naon cenah tadi teh? Kalimah langsung nyaeta kalimah anu langsung niru atanapi nyutat omongan anu nyarita dina wangun kalimah. Cutatan dina tulisan paguneman atawa drama antara nu nyarita jeung omonganana teh ditandaan ku titik 2. Ari kalimah langsungna aya dina jero kenteng. Nah, sedengkeun lamun aya dina tulisan wangun basa lancaran, contohna dina dongeng carita pondok, antara nu nyarita jeung omonganana teh ditandaan ku koma. Contohna dina paguneman, Rudi titik 2 nya eta lamun dina drama. Diwanayasa teh nah eta kentengnya. Tah dina jero kenteng. Diwanayasa oge aya lapang mengbal. Sanes lapang mengbal. Tah bahasa Sunda mah mengbal nya sanes main bal. Tah di dieu kedah ngagunakeun aksara ageng sabab eta teh mangrupa hiji kalimahnya. Janten Rudi titik 2 diwanayasa oge aya lapang mengbal. Terus nu kadua Nana titik 2 terus dina jero kakenteng anu di jalan Cileungsingnya. Nah tanda tanya terus di jero kakenteng etanya kalimah eta jaba ngagunakeun aksara ageng sateu acananya awalna Rudi nya. Nah nya eta kalebet kana kalimah sampurna. Terus dina carita pondok atawa dongeng ayeuna nya Rudi nyarita koma terus dina jero kakenteng diwanayasa oge aya lapang mengbal. Eta sami kalimah langsungnya tapi nan anu di luhur mah mangrupa contoh tina naskah drama sedang anu handap mah kalebet kana dongeng atanapi carita pondok. Jadi dina basa lancarannya Nana nanya anu di jalan Cileungsingnya. Tuh dina jero kenteng eta oge temba Rudi nya itunya. Janten tiasa ngabedakeun mana anu dina drama sareng mana anu digunakeun dina carita pondok atanapi dongengnya. Jadi henteu sami. Terus ayeuna kalimah anu teu langsung. Nah, ayeuna kalimah nu teu langsung. Kalimah nu teu langsung nyaeta kalimah kalimah teu langsung kaasup kana kalimah wawaran. Eusina mangrupa omongan batur anu diomongkeun deui carana ku ngarobah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung. Jadi mun aya kalimah langsung tangtu bae aya kalimah teu langsung. Kalimah teu langsung kaasup kana kalimah wawaran. Eusina mangrupa omongan batur anu diomongkeun deui carana ku ngarobah kalimah langsung jadi teu langsung. Ai wawaran teh naon? Wawaran teh nyaeta berita tapi ngabejakeun nya. Contona Rudi nyarita yen tah kedah ngayen nya. Rudi nyarita yen diwanayasa oge aya lapang mengbal. Nah eta lamun berita kedah aya yen. Rudi nyarita kanana yen lapang mengbal diwanayasa teh ayana di jalan Cileungsing.
eta kalimah teu langsung. Jadi dibejakeun deui nya. Teras nu katiluna Dewi nyarita yen manehna teh sok lalajo mengbal. Tah ieu kalimah ieu sadayana teh mangrupa kalimah wawaran nya. Kalimah wawaran. Jadi kalimah wawaran mah kedah nganggeyen. Nah, hari ayeuna aya deui kalimah langsung anu parentah. Ai kalimah langsung nu parentah mah kedah ngagunakeun sangkan. Manehna nitah sangkan manehna nitah balik. Kumahanya? Contohna manehna nyarita sangkan Nyi Ikah geura balik. Nah, gitunya. Jadi mangrupa kalimah parentah eta nya. Contohna aya teu tadi atosnya. Bedana tak ieu aya bedana kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Nyaeta dina kalimah teu langsung mah omongan teh henteu make kakenteng. Kecap gaganti ngaran kahiji dina kalimah langsung jadi kecap gaganti ngaran jalma kadua dina kalimah teu langsung. Kuring abdi jadi manehna. Anjeuna eta dina kalimah teu langsungnya. Di antara palaku nu nyarita jeung anu diucapkeunana diselapan ku kecap panyambung yen atawa sangkan. Kecap yen dipake upama kalimah teu langsung teh asalna tina kalimah langsung nu mangrupa wawaran. Tadi atas dijelaskeun Ibu. Sarta kecap sangkan dipake upami asalna tina kalimah langsung nu mangrupa parentah. Manehna nyarita ka Nyi Ijem tadi teh nya sangkan geura indit bisi kaburu hujan. Gitunya contohna. Tah rupina mung sakitu penjelasan ngeunaan wanda kalimah. Ngeunaan rupa-rupa kalimah. Yen rupa-rupa kalimah teh atanapi wanda kalimah teh aya 5 rupa. Nyaeta hiji kalimah sampurna teu sampurna, kalimah aktif pasif, kalimah transitif intransitif, terus kalimah refleksif sareng resiprokatif, nu terakhir nyaeta kalimah langsung sareng teu langsung. Nah, gitunya. Kawasna rupina nya penjelasan Ibu mung duwikeun sakitu. Oke, kapayun urang ngabahas deui ngeunaan kalimah. Mudah-mudahan sing aya urang dipasihan umur panjangnya. Mudah-mudahan hidup paham kana naon-naon anu didugikeun ku Ibu. Sok sanajan waktosna samporet. Nah, itu sudah kumahanya memang kaayaanna kieu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.